Tong dihurungkeun. Tah bakal hurungan video mah. Geuning babari maot geuning asa pae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al hadirat usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram Allah. itulah bari nyape kecoba. Al-Qari wal Mustami syarikani fil ajri. Saur Rasulullah ayat Quran mah nu maca jeung nu ngadengekeun ku Allah akur diganjar. Percanten teu? Kusabab sarua diganjar capena ge kudu akur. Manya ari abi panjang ari ojo pondok ayo. Balikan deui. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah. Kurang panjang teh. Tingalikeun. Coba dicontohan di mana? Innahu was-sami'ul basir. Tan kita dieu, hayo. Saha nu ngajak seuri jam. Panjang teuing. Kudu adil ban sarua diganyar. Teraskeun. Tapi ramu da kakareko. Alaya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangduhung kalbu kajembaran mana kehormatan Terus. kapangarsa sasepuh di ieu masjid, para ulama, para ustad, para ustadzah, hormateun simkuring. Pangarsana tokoh pamuka masyarakat di KRT-an Kersanegla Masjid naon teh Kang? Al-Ihsan anu kusim kuring dipihormat. Sadayana aparatur pemerintahan Desa Purwarahayu ai pakunguna diuleung teu?
isuk deui mun aya pengajian paku pacamat mun bisa mah bejaan daku jeung camat ge sarua jelema kudu ngaji ya ce utamina ka Bapak Puluh anu parantos lamun di Banjar mah golongan puluh teh pagolongan Pak Puluh Pak Kepala Wilayah ngaturkeun nuhun kana sambutanana mudah-mudahan janten kasayan kanggo anjeunna utamina ibu bapak warga-wargi hadirin hadirat warga RT Kersanegla anu dina wangki dieu ngalangkungan alpukah aranjeuna pengorbanan aranjeuna harta harti jeung emutan ari ieu rajaban teh udunan cek Kang udunan aya nu can mayar sok uang tagih sanajan ku hadirna wungkul mudah-mudahan harta harti emutan urang Kersanegla khususna dijantenkeun harta anu manfaat sesuai sareng janji Allah kalih Rasulna mudah-mudahan didamel harta anu fahuwa yukhlifu anu isuk jeung pageto bakal kengimpang gentosan ti Gusti Allah ya Rabbal alamin hoyong digentosan sawios mun teu digentian alhamdulillah abdi yakin harta harti emutan nu dianggo ieu takriman wa ta'ziman li Isra'i wa Mi'raji Rasulillah kana terselenggarana peristiwa peringatan peristiwa di Isra' sinareng di Mi'rajkeun Kangjeng Rasul abdi yakin harta sinareng harti oge emutan ibu sadayana didamel amal anu soleh anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya kata anu langkung layak dina wengi ieu sajabi urang sami negerakeun rasa syukur ka mantena Allah Subhanahu wa taala. Wireh urang sadayana jauh di jugjug anggang di teang ngahempak merbayaksa kempel ngariung dina raraga ieu pangaosan mudah-mudahan riungan urang sadayana dijantenkeun sabab kana kenging magfirah rahmat sinareng magfirah oge kanyaah Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ni wasalam barokah anu saseueur-seueurna mudah-mudahan salamina dilimpahkeun dicurahkeun ka junjunan urang sadayana habibi wa habibana wa habiballah Kangjeng Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula wargi para sahabat tabi'in kalih tabi'atna ageung harepan mudah-mudahan urang sadayana diangken umat anjeunna min yaumina hadza ila yaumil qiyamah ditingali tina beungeut mah ece jeung akang teh beungeut nu ka dimu jigana dilarakan manggibah saur Imam Ghazali ece lamun kabingung hayang tereh indit mun kasusah hayang tereh ilang ayeuna bulan Rajab kudu loba maca sholawat ka Kangjeng Rasul sabaraha kali ece sawengi ngaos sholawat 2 kali halo kosong tara ayo urang sasarengan ungkapkeun sholawat urang sadayana ka mantena ngalangkungan sebuah nada ya Nabi salam alaika
eueuh nu murah. Naon nu eueuh itu dagangan tasik? Hah? Dagangan tasik nu eueuh naon itu? Oh, pada mah. Pada bordakna kan loba itu mah. Pisang hijau ya. Oh, wah. Salli wa sallim wa barik Alaihi. dawas dah. Bapak Ibu sadayana hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ungkapan salam dari hati yang paling dalam, sholawat ni wassalam urang sadayana mendapat jawaban syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teraskeun ai meja aya ieu teh China eueuh. Kelanan keur ditayeur heula meureun. Bari ngantosan cai kelanan. Lami-lami Keur diwadahan heula. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Supados kahartos ieu pangaosan teh urang judulan ceuk. Karah kaharti ieu ngaji teh urang make judul. Judul nate sabab-sabab Kangjeng Rasulullah diisrokeun sinareng dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Naon cenah? sabab. Naon cenah? Itu ngadengekeun teh. Gitu ya. Balikan deui. Judul nate sabab-sabab Rasulullah diisrokeun sinareng dimi'rajkeun ku Gusti Allah. Naon? Anakom. Oh deui. Panjang teuing. Ayo cara sebelum panjang sebelum mono. Balik panokan atuh. Sabab-sabab Rasulullah Isra Mi'raj. Naon cenah? Catat aja bawa buku tuh dengan pulpen bawa naon itu esok tuliskan di HP kajian status puasa erti ngecek abdi ngabahasna tilu we dari onang lagi abdi teh dina HP ka dieu teh maksa we ini tabakat butuh doa lain duit abi mah mun di amplop balik ngaji tara nepi ka imah sok disoekeun amplop teh tuturkeun da teu percaya mah judulna teh naon tuh da geus pohon deui aya judulna teh naon? Sabab-sabab Rasulullah. Tuliskeun aya masa sok barhobe. Kuninga barhobe pas bubar pohon. Seratkeun aja dina hate. Sababna Rasulullah diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku abdi moal dibahas sadayana rek bahas tilu we. Talar ku teh pirage tilu siki. Bade ditalar pirage tilu siki sabariji cenah tilu siki naon kawin teh ngonang malam rebo jadi malam ahad si teh mah sakedah nama wengi ieu teh abdi teh ka Panganaran Kang Teng kuduna mah. Ku sabab ka Panganaran eueuh nu ngonang, naonan sok we. Jadi ka dieu.
hiji sababna Rasulullah diisrokeun sinareng dimi'rajkeun sabab Rasul seorang kekasih Allah, seorang hamba Allah yang wajib kita taati, yang wajib kita hormati, yang wajib kita ta'ziman, wajib kita takriman. Pada tahun itu Rasulullah sedang dalam keadaan duka, sedang dalam keadaan duka naon Rasulullah teh nuju sedih aja waktu tahun eta teh. Heeh, cai teh aya loba teuing. Amis teh Jeung tiba heula keur masandren cai heran mah iraha rek kiru. Nuhun Pak RT, mudah-mudahan jantan kasayang. Halo Cek, halo. Alhamdulillah Cek, rajaban ieu rada kompak halodo. Da si RT teh kamar teh jangan sakantenan cara sareng nyarangna. Komo cek aing teh da mangaya. Jadi kita teh dua amplop teh. Amplop ngaji hiji. Tak geus ngarti. Geus ngarti rakyat nama kari RT na nu ngarti. Alhamdulillah kompak. Cenah Ceuk ngalangkungan peristiwa Isra Mi'raj ieu caroge Ceuk lalaki nu aya di dieu kabeh kompak rek nurutan akhlak Rasulullah. Setuju teu? Pingah Ceuk teu? Pingah. Oke. Sapalihna ron akhlak Rasulullah teh Ceuk lamun aya anak nu tatangah loba anakna sok ditikah. Dengikeun lah. Sok kasari jeung dengikeun. Ladang raja Banu ayeuna tah tatangah Ceuk nu loba anakna cenah rek dikawin ku cara ge Ceuk 1 juta. Oh jadi hito. Dia teh 1 juta lila. Ceuk cara ge Ceuk rek percis nurutan akhlak Rasulullah 1 juta. Tong tarik ting aya punuh. Bangah rewa. sekat. Da zaman ayeuna mah nyandung teh jigana teh goreng we. Nya conya. Da wingi lain teu aya. Dina wingi mah ganeng. Tenang lo penuh lah. Urang mah berdasarkan keterangan. Alus penuh kayak pek ya. Naon getel sakal sok poho deui we ah. Jadi kapunuh deui atuh. Rasulullah dina taun eta teh nuju duka, nuju sedih. Nah, jangan make sedih sagala sabab dina tahun eta Rasulullah dikantunkeun seorang istri yang cantik jelita anu modalna berlimpah demi perjuangan Rasul, Siti Khadijah Al-Kubra. Wafat dina tahun eta kadua Rasulullah dikantunkeun paman nu jadi benteng spiritual, nu jadi benteng moral atas perjuangan suci Rasulullah pada tahun itu meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa agung, melalui peristiwa Isra Sinareng Mi'raj ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur Nabi dan Rasulnya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra Sinareng Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Allah. Pandang ya mama. Mun tatangga jeung kiai
mun Pak RT atau tokoh masyarakat keur boga kabingung wargana mesti kudu ngahibur. Esok ngalayat nu teu damang. Di samping urang ningalikeun moral, ningalikeun loyalitas ka tatangga, kewajiban urang ngahibur salaki nu pamajikanana keur geuring. Mun salakina ngahibur pamajikanana nu salakina keur geuring. Ieu ajaran Rasul ulah dianggap sapele, ulah ieu mangalbok nu geuring hayu disimsionan. Kunaon si Ece teh kan teuing da ngadongkeken kieu nyai. Kamari tatangga abdi keken kieu teh ngan 2 poe maot. Atuh kelapa gigareun. Ulah direuwas. Kudu dihibur dibungahkeun Ece manyawat kieu mah enteng. Geus kaobatan mah damang. Tatangga abdi ge batuk bere obat teh nepi ka ayeuna ka kojo. Osok kahibur ka tetangga osok. Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa agung, peristiwa diisrokeun sidaran mi'rajkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah tadi isrokeun ke mana? Masjidil Haram tadi kota. Enggak saja kan itu iraha ilal masjidil aqsa ka masjidil aqsa di mana? Madinah. Eta mah Nabawi jadi Salah minal masjidil haram di tanah Mekah ilal masjidil aqsa di Palestina. Di mana masjidil aqsa teh? Palestina. Yerusalem, Palestina. Tapi cakep. Abdi Ece kamari nyana rute Indonesia Riyadh dan transit di Riyadh, Riyadh terbang lagi ke Madinah, Madinah ke Mekah, ke Mekah ke Jeddah, Jeddah Indonesia. Ulah milik abdi tina kapal di Taongan kahanap Masjidil Haram jeung Aqsa teh antara Mekah jeung Palestina teh kurang leuwih dina peta mun dilempangan ku onta atawa dilempangan ku bigol teh kurang lebih perjalanan 2 bulan. Mun numpak onta sabab jarak Masjidil Haram sareng Masjidil Aqsa teh 2243 km. Sabaraha cenah? 240 kilo. Di dia ke mana kira-kira? Tidak jauh. Tidak jauh. Di dia ke mana? Jojok. Ya Kang Ateng lamun nyokot mawa meteran ti mimiti Merak memeh muntas ka Bangkahuni dipanteng ku Kang teh. Nepi ka Banyuwangi memeh muntas ka Bali, sapulo Jawa ditantengkeun eta panjangna ngeun 880 kilo. Teu percaya itu kumaha. Mining percaya mining itu. Tidak percaya. Tara-tara sarah. Oh mohon. Kan dia gak bohong kesan wae mah. Ngeun 808 ieu 2240 lebih kilometer. Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa hungkul. Sabaraha halilana lamun ku onta 2 bulan karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa mukjizat, peristiwa keagungan dari Allah. Maka perjalanan Rasul cek sakaul saatan, cek sakaul nisfu saatin, cek sakaul mah ngeun sajam jam peringat peristiwa Isra Mi'raj, cek saware mah ngeun 1/2 jam. Ngeun jelas Rasul mulih ka Mekah teh tempat tidurna masih hangat. Punten akal lamun urusan Isra Mi'raj akal tong dibabawa tunda heula. Sabab peristiwa Isra Mi'raj peristiwa nu di luar nalar akal maka wadahan ku akal jelema makalah gelo. Sabaraha kilo? Sabaraha kilo Kang? 2240 Di kilo. Masjidil Haram Masjidil Aqsa sabaraha kilo?
2240 ditempuh oleh Rasulullah melalui diaping kedua malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan jeung ka Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana, Kang? Sidratul Muntaha di mana? Di mana? Di ditu. Hareueuh tuh mah. Jadi catat koce Rasul diisrakeun jeung mi'rajkeun teh rek dihibur sababina tahun eta Rasulullah nuju keuna ku musibah, nuju keuna ku kasedih. Maka bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perjalanan wisata rohani, melalui perjalanan ruh, melalui perjalanan agung, melalui perjalanan anu di luar akal urang sadayana. Nyaeta peringatan, nyaeta peristiwa diisrokeun sidareng dimi'rajkeun. Hiji katalar teh. Katalar teh. Tapi minang ngaji geura ceu. Nawar ka ajengan-ajengan bulan Rajab mengaji teh hoyong bae nama nyaritakeun Isra Mi'raj bae. Osok nawis ka ajengan. Osok naos. Bingonan penginaon di dia bingonan ka aliran sesat teh anu mingguan malam Jumaah teh da mingguan mah kudu malam Minggu malam Jumaah mah berarti Jumaah melamun malam Kamis berarti Kemisan malam Rebo berarti anu sok hidang panglobana ka pangajian ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu mah di mana-mana ge kompak ngaji mah ngeun tapak teu pati aya. Da gawena awewe mah memeh ngaji ngomongkeun batur, keur ngaji ngomongkeun batur, balik ngaji namahan ngomongkeun batur. Boro-boro batur nu jauh minantu sorangan dina pangajian diomongkeun. Ece abdi mah teu kabeneran boga minantu teh ari awak begeng ai nyatu rampus. Aya nu kitu? Aya. Teu aya di dieu mah? Aya. Alhamdulillah. Teu aya nu ngaku. Kira retola we mah ngajina mah ngentara pati aya tapak. Kompak kumpul. Kompak nu shalawat lolobana ibu-ibu nu ka posyandu ibu-ibu deueuing babatara di kilo. Anu sok arisan, anu sok salawatan, anu sok lanjut ke salakina, nu boga hutang kah? Naon nu kurilingan teh bang naon kang? Lolobana ge ibu, kaasup nu sok ngomongkeun minantu sorangan di pasar lolobana, alhamdulillah itu beuleuh teh kabeh bujur. Itu sok bolotot kasalaki anger udah muncelik ditolong lagi oke. Tapi alhamdulillah di dia mah balalagur. Cekang maman cek Pak RT alhamdulillah cenah dengan istri ibu-ibu di dia mah balalagur kasalakina mun keur boga duit mah. Udah kalas angkot urang dia mah. Mun setoran alus. Mun bawa duit gede bapana pada ibak jahanut. Pencetannya mun bawa naon mun bawa teu bawa duit pacek salah teh indungna rek ibak lah ieu rek hayang hujan ka ditu kamahangan salat bararaid aya istri kitu di dia alhamdulillah sarolehan ahli surga insyaallah tiungna mani maleletang di dia mah di dia mah ayeuna engke mah balik harareun bayeung
tara ieu kan bergaul kitu nya cok. Oh tuh udah beda anu tara ditung diomekeun. Tong diomekeun meh ke kanyahoan jeung. Insyaallah mudah-mudahan urang janten istri solehah amin. Hiji Rasulullah tadi hibur. Dua sababna Rasulullah diisrokeun jeung dimirajkeun ku Gusti Allah sesuai dengan terusan ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah rek nembongkeun kakawasaan keagungan ka seorang kekasihna. Urang aya ka Allah masuk aya kita sagala ditembong